nikah di hareupeun Baitullah sanu nitah kikituanan sanu nitah kikituan nikah di masjid gede nu nitah cuma yang di masjid afdol teh podol sero segala afdol segala naon di imah nikah mah geus masalah wajub ieu mah mas kawinna ge nya di Masjid Al Istiqlal nikahna nya alatus sholah berikut Quran maharna ay sholat gitu belon jasa panet kikituanan tamah hanya kondisi-kondisi mengondisikan hayang ke arah hungkul lebih baik mah belum masuk sholat mas kawinnya ini alatus sholah agar kedengarannya islamin di itu kitab mana nu nitah kikituanan sugan aya di kitab nu gede pangeangankeun mun aya bawa ka aing ka dieu beneran ya sok dititah-titah kos kitu nanaona ngariweuh-riweuh moal lamun awewena hayom geus nyendora ka deui bae ya Allah di mah siga udah sese masyaallah segala kudu madep kiblat pernah kula jeung hiji KUA madep kiblat cenah Kiai Abdol kula seri we ngaji di mana si budak